No babari, no babari. Tuh dua. Lain si emang no babari. Bo, mudah-mudahan nu haladir sadayana dihampura dosana, digampilkeun milik rizkina, sehingga urang kabehan dina milampah rumah tangga jerokna aya barokahan. Hoyong barokah rumah tangga hoyong asli. Niatan penting ajeuna kabehan ulah komo panganten baru urang ge panganten bari hayu niatan gitu. Ari Neng Siti mah panganten baru ngah, urang mah bari ngung. Bari ngung bayareun loba salah kitu usaha anak parabahaneun baju ban bayaraneun. Ngahaja pan penting ieu main qosidahan di Mang Warto pan eta baju bayareun wungkul enggas lunas enggas. Salaki cekek. Bo, lamun hoyong barokah dina rumah tangga yuk niatan kabehan teu rakyat teu pejabat teu miskin teu beunghar teu bodoh teu pinter niatan hayu penting ayeuna bisi salah niat baheula niat lillahi ta'ala ngajalankeun rumah tangga. Sebab ari nikah teh sunnah Rasul man an nikahu sunnati, ari nikah teh sunat kami. Faman lam yakmal bi sunnati falaisa minni, saha jalma nu teu migawe kana eta pernikahan karena arah-arah nyepelekeun atawa nyapirakeun maka eta jalma lain bagian tina umat kami. Matak niatan dina hate urang kabehan hayu niat nuturkeun sunnah Rasul. Rek naon ibu kabehan karawin, rek naon bapak karawin, eueuh deui lillahi ta, niat lillahi ta'ala jaminan ti Kanjeng Rasul. Ieu jaminan ti Kanjeng Rasul kakarak dijamin ku lurah ibu geus bungah cek lurah pokona mah Cek Eti aya Cek Eti aya. Lain palurah di mana mah ngaran Eti bargang barasa aing. Aya Ceedah aya, Iis aya, si Iis aya, Marni aya, si Susi aya, si Susi. Oh kajian atuh. Nur aya si Nur. Pokokna mah kitu palurah. Jelema dijamin ku lurah pokona mah ece mah isuk ulah ka mana-mana sebab isuk bakal aya jelema ti desa ngateuran duit. Bungah eta urang dijamin ku lurah kitu. Ieu mah lain ku lurah deui dijaminna ku Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Nabi man nakaha lillah wa angkaha lillah, saha jelema nikah karena Allah. Siti ieu molor si eta buah. Saha jelema nikah karena Allah jeung saha jelema ngawinkeun Mang Warto. Mang Warto bisa ngomong henteu? Saha jelema nikah kawin karena Allah jeung saha kolotna ngawinkeun anakna karena Allah maka eta kolotna jeung anakna duanana berhak menang pitulung Allah. Faqadistahaqqa wilayatallah, maka nyata eta jelema duanana bakal menang pitulung Allah. Matak ieu niatan ku Mang Warto hajat hajat rek ngudag ridho Allah, niat karena Allah. Lain hayang hajat tilas hajat kagantian lain. Eta mah tilas hajat kagantian syukur teu kagantian sial ngaranna. Lain karena Mang Warto. Mang Warto kalau mau ketawa ketawa aja.
Enggak, maksudnya bulu hidungmu bergerak-gerak itu. Jangan ditahan. Oh, daripada stroke mending seri. Sok, bebas nu hajat merek seri rek hitut sabodo teuing. Oh. Hidup Bang Warto hidup. Atau apa ya mah kubur. Matak iya ce Sarti. Kemana teh Sarti nah kemana? Keur ngitung amplop meureun. Mana teh Sarti kemana? Oh, teh Sarti hajat, teh Sarti ngondang, baraya tetangga, lurah diondang. Nah cek Sarti, sugan bae rok hajat aing cenah kagantian kilasna. Tah, barang teu kagantian, kumaha tah teh Sarti kabina-bina idu nyarambungan. Ai dahar galade. Ai nyambungan teu nih. Heeh, nyambungan di mana? Mu idah sekali dicokot. Lamun teu Sarti hajat model kitu eta mah moal meunang pitulung Allah, moal. Mata aing sok harenek eta kanu hajat. Gila aing mah ja. Heeh, sok dibuda beda teh ya. Urang dia sok nyambung antara. Sok nyambung antara. Sok dipulang. Pulangnya, oh eta nu neangan leuwih mah kaciri lurah. Heeh. Lurah? Oh, hirup. Naon? Oh, bu lurah. Oh, lurana hiji, ibu lurana hijinya. Atuh piraku unu nyawer. Heuh. Iya zaman kiwari loba jelema hajat tapi neangan leuwih nu kumaha? Tingali. Aya jelema nu miskin, mah jelema nu miskin nyambungan, dibere keresek. Eusina kecap. Waper ipis. Paling suhur teh pucuk. Pucuk. Paling suhur. Coba nu beunghar, beda nu beunghar mah wadahna ge. Naon sababna gede nyambunganna ge. Tah lamun aya jelema hajat model kitu eta mah moal meunang pitulung Allah. Lantaran cara naon geus neangan leuwih bisi ibu rek hajat. Contoh Cu Sarti gitu. Atunya rek nyambungan rek henteu jalema dahar kabeh dina hajat cek Sarti dahar ka dieu pokona mah rek babantu rek henteu dahar ka dieu itu isin mah. Tah, matak urang doakeun ieu hajat Mang Warto jeung Bu Sarti sing aya dina barokahna amin. Karasa barokahna teh mana? Boga turunan anu soleh amin. Lamun urang hayang barokah rumah tangga hiji lillahi ta'ala niat itba'as sunnah nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab rumah tangga moal bagja bulurah ulah anggung-anggungan tepuguh ieu rumah tangga moal bagja bulurah lamun di jerona eueuh sakinah mawaddah warahmah. Naon ari sakinah teh? Sakinah teh adalah kebahagiaan yang menenteramkan batin, kebahagiaan yang menenangkan hati. Di mana bijilna eta Neng Siti? Ketenangan. Di mana karasana? Sebab Neng Siti hirup jeung salaki anu soleh. Salaki ge tenang hirup rumah tangga lantaran dibaturan ku pamajikan anu soleh. Matak paingan cek Rasul arbaun min saadatil mar'i. Opat perkara nu matak ngadorong lalaki bagja rumah tangga. Hiji antakuna zaujatuhu solihatan. Bukti eta salaki boga pamajikan anu soleha. Pamajikan solehah teh cek urang dieu mah teu loba kahayang, teu loba nungtu, teu loba nyalahkeun salaki, teu loba buat baeud, jamedat jamedut, jamatrot jametret gitu. Babaung we ka dituna teh. Jadi awewe solehah mah hadirna teh menyenangkan bila dipandang. Ku ayana pamajikan teh jadi tenang salaki. Ima lain aya pamajikan rungsing. So unggal aya pamajikan pasti Pak. Coba ka dieu cenah bayareun. Atuh jam 8 isuk-isuk geus COD. Tangkurakna Bo jadilah wanita soleha.
Kenapa? Karena jaminan ti Allah untuk wanita solehah yadkhulunal jannata bighairi hisab, asup ka surga nate bebas tanpa hisab. Batuk, minum keramik. Bila batuk berlanjut gebugan dokter. Wanita solehah dijamin ku Allah bu asup ke surga bebas hisab. Makanya ibu pan ibadah meles teu bisa, ibadah meles teu bisa. Salat nu mana ibu nu nepi ka Allah, puasa nu mana ibu nepi ka Allah, tapi ngaulaan salaki insya Allah selama awewe boga salaki, selama eta awewe boga tameng tina dosa-dosa tina seueur neraka. Jadi salaki teh tameng cek, tameng naon, tameng dosa-dosa tina seueur neraka. Sepanjang ibu boga salaki jeung ibu nurut ka salaki, eta salaki bakal jadi tameng. Memeh ibu ge kaduruk salaki heula. Oh salah. Oh, lain gitu Mang Iwan lain. Maksudna bu karidoan salaki naon cenah bu? Karidoan salaki. Karidoan salaki teh jadi tameng keur ibu tina dosa sama sahirup ibu di dunia kecuali dosa musyrik, dosa gede. Maka eta dosa kabeh lamun cek salaki ibu aing ridho ka maneh, ibu maot tuluy salaki ibu maot ka ece, dosa ibu moal dihitung moal direken balikta eta doa salaki jadi lain doa ridho salaki jadi sabab Allah ngahampura dosa ibu. Maka cek Allah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, hei wanita salehah masuklah engkau ke dalam surgaku melalui pintu yang mana saja engkau kehendaki. Maka Neng Siti sepanjang salaki nitah ka ece nitah ka Siti selama itu teu nitah maksiat wajib pamajikan taat kanu jadi salaki. Sanajan salaki ibu teu boga du, sanajan salaki ibu teu pati kas, sanajan salaki ibu lain pejab, sanajan salaki ibu teu boga tit. Titel lain titit. Sanajan salaki ibu teu boga tit, sanajan salaki ibu tukang mac, sanajan salaki ibu tukang dag, sanajan salaki ibu tukang kul, maka wajib ibu taat kalau jadi salak. Satungtung salaki nitah kana kahade lain nitah maksi, maka ingat sebesar apapun pendapatanmu, hei awewe, sebesar apapun gajimu, sebanyak apapun uang, lebih banyak daripada salak, tetap engkau harus menghormati suamimu. Dengekeun lin molotot ka aing dengekeun. Bedil ku aing geureuh. Atuh diomongan kan molotot ka aing. Bau ge henteu jeung aing. Matak ibu hoyong asup ka surga tanpa hisab hoyong. Tinggal solehah. Nah, sok tinggal naon cenah. Matak lamun ece rek nuturkeun hawa nafsu capek ngurusan salaki sok. Betul. Isuk kudu nyeseuh baju, beurang kudu nyetrika baju, sore kudu ngangkatan baju, peuting oge kudu morosotkeun. Capek henteu capek. Encan anak urusan pandi imah teh di imah teu ku awewe mah teu ku pamajikan rek saha nu beberes. Betul. Jasa laki angrasa jeung naon aing goblok pamajikan itu bisa beberes acan mah. Leres kitu. Tah ibu teh moal eureun digawe satungtung panon beunta kecuali panon peureum eureun digawe. Naon pernah lurah neuleuh pamajikan gegeroh bari peureum. Atuh men pernah berarti kasurupan eta pamajikan. Bo,
ulah disangka gegeroh pahalaan, ulah disangka ngepel imah pahalaan, ulah disangka nyesehan kokolor salaki eta naonan pahalaan, ulah disangka ngamandian budak eta pahalaan. Eta mandian budak we ngamandian budak aya pahalaan, komo ngamandian salaki. Eta ngomehan budak pahala malulu, komo salaki pencet ka dieu sakedeung. Bo, ibu berkutat di imah, sok beurang peuting nepi ka rek sare deui, nepi ka hudang sare ibu, dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, betul? Itu adalah segunung kebaikan ibu yang nanti akan menjadi tiket untuk bertemu dengan Allah ketika suamimu ridho, walaupun ibu di dunia kusalaki di hewaan eta. Tapi isukan di akhirat tidak ada kebohongan sekecil apapun, tidak ada rahasia di antara kita, tidak ada, Rosalinda. Kumang ke di akhirat ditanya salaki, "He, Fulan. Kadeo. Kadeo. Kurunung. Ditanya kok Allah, "He, Mang Warto, kumaha anjeun ieu pendapat anjeun ieu jelema ieu baheula dijadikeun pamajikan anjeun di dunia, kumaha ceuk Mang Warto?" "Mohon Gusti abdi teh ridho ka saha? Ka Cusarti. Lantaran Cusarti teh ngaulaan abdi tanpa naon, tanpa ngalawan, tanpa loba alasan, malah mah abdi ge mohon rumasa isin nama." Kumaha eta cek Mang Warto? "Abdi ridho ka anjeunna, dina sanes kanten anjeunna ngaulaan ka abdi, abdi ridho ka anjeunna." Maka eta ridho salaki keur pamajikan mah kunci surga. Naon cenah Bo? Naon cenah Bo? Kunci surga. Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Leungit kelah cicing. "A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha wa a'dhamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu." Ari jalma anu panggede-gedena hak pikeun dimulyakeun ku awewe adalah salakina. Jelema nu panggede-gede naonana hakna, kade lain hakaneunana. Jelema anu panggede-gedena hakna mungguh awewe nu kudu dimulyakeun ku awewe mah saha? Salakina. Iya mah ibu mah aya salaki batur sopan ngomong, aya salaki sorangan jemedad-jemedud, aya nu kitu aya bedil tuh man. Aya lurah mah lurah ngalewat, bos sopan Pak Lurah nami mampir, Pak Lurah atuh linggih heula bade ka mana? Ya ka dieu ngopi heula. Kumaha cek salakina? Kabeneran aing ngopi, ngopi wae ti isuk. Salaki keur ngomong gitu, serangan jantung batur paeh. Ai ka lurah bager sopan, ai ka batur ka salaki batur sopan, komo ka tukang paket. Naon susah sosot gitu. Komo ieu mah nita ka salaki, "Pak, pang masakan gas." "Oh kedong 5 menit wae." Pan jam motor apa majikan? Dasarna ge segala ge kudu ku aing. Teu ku aing maka bege aing gablek salaki itu sarua jeung batur. Eta lurah lamun kadeuleuh ku urang eta bibir pamajikan, lamun keur ngutupluk kitu kawas kieu bibirna teh ya. Bisaan aing bisaannya atuh meureun aing ngapalkeun saminggu bisaannya.
atuh menang ngapalkeun aing saminggu melan aing keur ngapalkeun dicarekan ku pamajikan aing keur ngapalkeun si Aceh pak bung pak bung bung pak bung pak bung ditepak di tukang gawe cenah ih cak aing puguh ieu pagawean aing nanaonan kikituanan cicing cak aing reka kuningan emang acara naon kawinan mang warto gitu acara naon pangaosan moknya cenah pangaosan kikituanan ih sia mah teh nyahoeun piduiteun pan ari ngaji mah lurah kawajiban ngaji mah kawajiban gitu atuh ieu mah aing mau kibor atuh kudu mayar gitu aing ngaji mah kawajiban gitu pan mang bihi ge apal meureun wala tashtaru bi ayati samanan qalila ulah rek wani-wani ngajual beulikeun nukerkeun ayat-ayat Allah ku barang anu teu sapira teu meunang matak mang warta ulah nyapirakeun ka aing ieu bo jadi awas pokona mah jelema nu panggede-gedena hakna nu kudu dimulyakeun ku ibu teh saha salaki matak ibu wajib taat kalau jadi salaki cenah cek ibu eta ustad punten bade tumaros naon kumaha lamun salaki napi keheuleun lamun salaki napi omongan kumaha cicing heula main bedil wae kumaha lamun salaki napi omongan atawa salaki teu bisa dituturkeun atawa salaki geuning galak KDRT ih maneh anu pasea nyalahkeun RT kunaon cenah eta pipiti sarti geuneuk eta cenah peuting KDRT cek RT ih pan mamawa aing kumaha lamun salakina galak atawa sok KDRT atawa salakina teu bisa dituturkeun rek ibu boga salaki galak salah saeutik gaplok salah saeutik ngepret nya manehna nu salah embung disalahkeun gengsi miheulaan nyalahkeun pamajikan nembal ngepret saeutik maka jelema model kitu ibu emut sanajan ibu boga salaki model kitu andai kata ibu boga salaki galak tuluy dolim ka ibu menyakiti ibu KDRT ka ibu maka kejelekan itu kedoliman itu akan kembali kepadanya di hadapan Allah tapi taat ibu ka salaki bakal milik ibu jadi jalan surga ke ibu makanan keisukan di akhirat ibu ka surga cenah salaki ka neraka tinggal dadah pan ibu dadah ngan rek nanya ke ibu tega papisah jeung salaki tega teu hah tega henteu oh aing wacana daripada kitu mending tatalakan cek tadi ya awas walaupun talak itu halal abgodul halali at-talak perkara anu naon perkara anu halal tapi dipika bendu ku Allah hiji-hijina perkara nu halal nu dipika bendu ku Allah dibenci ku Allah adalah tolak cerai cek ibu teu kuat aing mah kieu-kieu teh kabina-bina teu ngatur rumah tangga kawas kieu nah berumah tangga ge hayang bagja ya kieu teh mah teu kumaha kumaha cek ibu aing mah maning pipisahan wae nah awewe anu nungtut pisah kacaroge maka berarti eta awewe teu boga tameng naon cenah Bu teu boga tameng tina seuneu neraka gitu atuh kumaha atuh sabar bari ikhtiar sebab sakumaha sabangsat-bangsatna salaki ece moal sabangsat Firaun
moal sabangsat Fir'aun sagelo-gelona salaki ece moal sagelo Fir'aun. Siti Asiyah ketika disiksa ku Fir'aun diragu-rageun ti luhur ka handap sok Fir'aun. Apa doa Siti Asiyah? Siti Asiyah tidak berdoa untuk menghancurkan Fir'aun. Siti Asiyah tidak berdoa kepada Allah untuk mengazab Fir'aun. Apa kata Siti Asiyah dalam detik-detik kematiannya? Apa kata Siti Asiyah? Wahai Allah, bangunkan untukku rumah di surgamu. Dia tidak minta kejelekan untuk orang lain, tapi dia minta keberkahan untuk dirinya sendiri. Matak ibu pas hea jeung salaki isukan bisi ibu keheul ka salaki ulah nepi ka ngadoakeun goreng. Iya mah pas hea jeung salaki anak nanya, "Mah, ka mana si bapak?" "Teuing can balik akan maung sakalian." Boro-boro dihakan maung teh salaki eueuh, kakarak dihakan rangda ge pan kekoseran. Heeh. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada edah lain. Cukup saja, jangan tambah di luar rumah ini. Kalau ada makanan di meja, di depan tidak ada. Atuh, lurah dah lo. Aing dahar mah encan tisu mah dibere dulu. Bo, kalau ibu tidak sanggup mengurus burung, maka burung ibu akan terbang mencari sarang yang lain. Awas, hati-hati. Matak Neng Siti hoyong bagja rumah tangga. Hayang bagja rumah tangga. Niatan sing jadi awewe soleha supaya salaki oge jadi salaki soleh. Tenang rumah tangga nu kitu. Bukankah kita semua rumah tangga ingin mendapatkan ketenangan hidup? Betul? Ingat Rosalinda, harta memang bisa memberikan kebahagiaan, tapi harta tidak menjamin ketenangan. Harta mungkin bisa memberikan kebahagiaan hidup. Engkau bisa beli ini, engkau bisa beli itu, ambil ini, ambil itu, tapi sebanyak apapun hartamu, engkau tidak akan mampu membeli ketenangan hidup. Ketenangan hanya akan hadir engkau dapatkan ketika engkau dan istrimu, engkau dan suamimu taat kepada Allah. Ketika Siti taat ke Allah. Idi mana Idi nak? Iya pangatena kolot amat. Neng body pelet entok lain. Mata guys serius ulah kancolah teuing. Seuli ungket-ungketan. Hampura Bang Idinya. Duh aing. Duh lah nepi ka segelong batur. Atuh seuri leungeuna mah nyokot kacang. Bo. Hoyong tenang rumah tangga. Belajar jadi awewe soleh. Pak tuh matak aing mati hayang nanya lalaki. Oh naon teh lalaki mah kitu unggal ditanya la ya mutu wala yahya teu paeh teu hirup. Pak ranjeun embalan kaos kadal heuai. Lamun hoyong bagja rumah tangga, jadilah suami soleh, niscaya ketenangan akan datang dalam rumah tangga kita. Kama qala Syahrukan wa Kajol.
dekatoye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम तू जुआ kajol तेरे बाहों में मर जाए हम Bu, Ibu doakeun nu nyawer sing panjang umur anu henteu teu tanggung jawab tapi palurah duanana ikhlasnya ikhlas mah tambahan deui atuh apunten pangarsanya dia mah dharma ngahibur aing ngaos mada urang dia mah osok gitu nya alhamdulillah enggak, sepuluh nggak geser deh, muan. Bu, hayong bagja. Lamun diri geus nyumponan. Ehokna paruman. Aing asa ngomong di jero guha. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la barang ayo barang cek bekaskeun daripada stres di imah lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban mana kewajiban orang Bu kewajiban orang teh dua hiji ibadah mahdoh dua goer mahdoh hiji ibadah mahdoh salat ibadah mahdoh puasa ibadah mahdoh makanya cek Nabi idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha di antara opat tugas nu eta awewe bisa kabeh ngajaga salat mah leres teh Ibu bisa ngajaga sholat bisa ninggalkeun sholat sieun teu hate doraka sieun teu lamun urang ninggalkeun sholat hate doraka sieun teu tapi ibu ngalawan ka salaki sieun teu doraka kumaha engke doraka mah teuing aing heula teuing salaki heula nu modar Bu makana heuy Bu kewajiban orang teh dua hiji ibadah mahdoh dua goer ibadah mahdoh contohna sholat nu kadua puasa teh ibadah mahdoh ngaranna itu ibadah mahdoh bisa kabeh ge ngajagana ngalakonan bisa ece ninggalkeun sholat nyaho doraka ece teu puasa nyaho doraka tapi ece nembal ka salaki nyaho doraka henteu nyaho ece ge doraka tapi kumaha cek ece lah kumaha ge salaki dah geblek wae Bu makana idza sholatil mar'a khamsaha asal ibu salat 5 waktu eta teh ibadah mahdoh tapi ibu teu wani ninggalkeun salat teu wani nyapirakeun salat tapi loba awewe nyapirakeun salaki anjir korban si itu meureun oh bener cenah oh anjay hiji ka pendaku aing korban dah alah bawa pak lurah engke isu ka Pukemas bawa
ronsen pasti aya mata pamajikan dina dadana kieu. Ibu tuwani nyapirakeun salat, tuwani ibu nyapirakeun puasa, tapi ibu sering nyapirakeun salaki. Padahal salaki ibu teh berfungsi dalam fungsi salaki teh boga dua fungsi. Naon cenah, Bu? Bu? Salaki teh boga dua. Eta saya tak kasurupan sugan tak. Salaki teh boga dua fungsi. Atuh bisa kadaolo ndog aing. Oh jika keur kiih nya. Bu, salaki teh boga dua fungsi. Hiji fungsi primer, dua fungsi sekunder. Bahkan mungkin fungsi lain. Poho deui pokona mah. Trier. Aya fungsi primer, aya fungsi sekunder, aya fungsi tersier. Heeh. Eleh aing kumang bihi. Eleh aing kumang bihi. Ari beungeut mah kasep aing. Aing pinter si eta. Bu, apa yang dimaksud dengan fungsi primer? Fungsi primer nu aya di salaki adalah menjadi tameng dosa keur ibu tina seuneun neraka. Barokahna ibu ga salaki. Eta ibu aya kemungkinan, aya harapan salamet tina seuneun neraka. Asal ibuna idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at jaujaha, jaga salat 5 waktu sanajan euceuk tara tahajud, sanajan euceuk tara salat duha, kajun euceuk teu beuki salat tasbih, tapi salat wajib dijaga ku ibu jeung rawatibna, insyaallah jadi harapan pertama untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Nu kadua wahab naon wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan sanajan euceuk tara puasa Nabi Daud teu beuki, Senin Kemis mah aing mah lain teu hayang puasa eta, lain teu hayang mah aing mah. Heeh. Terus nu katilu wa hafizat farjaha. Nah ye. Jaga farji, jaga kehormatan, jaga aurat hanya untuk suami. Oh. Lain ulah eta ibu senam, lain. Ngan eta apem jangan sampai digembrong laleur. Atuh heuh paingan lurah tara balik aya Jumat. Atuh aya ibu lo balik di desa. Cek lurah budak tuh itu nu bakem atuh. Atuh budak boro-boro lurah atuh aing ge boki. Hi. Atuh boro-boro uing MUI ge cek MUI heh budak nu mana eta? Eta. Atuh sarua MUI ge bogaeun beuheung. Atuh heuh kami ge ustad bogaeun beuheung sarua. Ngan beda nama kami mah boga kopiah. Era ngan heulaana aing budak nu kitu mah kopiah di alaan heula. Gitu. Oh tuh kemana budak koyoyodna kemana eta gitu. Tah bo bo awas naon sebabna pria punya selera wanita punya cerita. Pria wanita pria semakin nakal pria semakin bangkrut dia, tapi wanita semakin nakal dia semakin kaya dia. Oh, mending nakal mending tak. Oh, cek nenek mending nakal. Aing inget kamari razia di Ciamis. Aya Satpol PP ngarazia. Oh, barudak awewe lu ngarora keneh tek-tekeun kana mobil. Eta nini jang milu cenah.
cek satu pape non cenah emak kuat keneh gitu lah atuh cenah kolot-kolot yang kuat keneh ngolomoh mah cenah bo ibu ngajaga sholat bisa puasa bisa tapi teu saeutik awewe teu bisa ngajaga aurat indit ka warung indit nganterkeun anak wow isuk-isuk gusting dereng-deng ka mana Cek Eti ieu nganterkeun si Fuad ka Paud Pak Juliwat hareupeun desa motor geus lieureun we eta lieureun komo di parapatan beh ditu tuh jalan gede lieureun polisi naon sebabna ibu-ibu aya sen ka kiri aya belok ka kanan atuh polisi lieureun kumaha cek polisi polisi curhat poe kamari aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai eka ditilang ku sabab duana teu marake helm bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan polisi curhat poe kamari lieureun polisi ge nganterkeun anak indit ka warung ece teu marake tiung sama helm dipake aneh aing mah helm tiung heuy make tiung karunya salaki heuy salengkah ibu keluar imah sanajan ka warung sanajan ka sakola nganterkeun anak teu nutup aurat teu make tiung teu nutup aurat maka salengkah eta saloba eta opat lalaki kabawa kaseret ka neraka saha wae opat lalaki teh hiji salaki ece dua bapak ece tilu anak lalaki ece opat dulur lalaki ece karunya henteu karunya ka salaki henteu lamun karunya tutup aurat ari karunya mah pan salaki ibu di dunia kapanasan neangan apakah di akhirat pirakurek tega deui kapanasan makana eta lalaki mah ditanya lalaki nanya cenah ka ustad punten ustad naros kumaha aing engke cenah di surga pendak jeung pamajikan pendak deui atuh pendak cek ustad cek salaki rungsing di wae atuh pugu aing hirup ge rujit kieu pamajikan mung serang mang sereng bae moal engke mah di surga mah pa moal cerewet moal cenah bapak panjangan cerewet di mana di dunia atuh moal pendak geus ka mah no sa pendak ka neraka pamajikan kitu mah anu sok ngalah bantah ka salaki eta mah nu cerewet tapi solehah cerewetna nu mana nu sok ngingetan salat anu sok ngajak kana ka soleh cerewet ge cerewet hade eta mah matak neng Siti cerewetna kudu cerewet soleh kumaha cek neng Siti pak naon ieu urek ngomong makan ajang ai kalau imah bacaan dia bapak naon dieu rek ngomong naon adieu sakedeung nyai teh kadung nyaah ka bapak nyai teh kadung deudeuh ka bapak aya kitu embung bapak teh abi teh papisah jeung bapak embung nu mawi jig bapak pingpin abdi rumah tangga supaya daek kana ibadah pingpin abdi rumah tangga supaya salamet dunia akhirat nya urang pak sok salat nya ngan aya salat di imah mah pak hambar salat di imah mah daripada husu kalah malaweng sok ibu inget-inget salat di imah loba husu loba malaweng heeh pugu-pugu ucuk keur salat Assalamualaikum pangtungtungna ece ngadanya tukang assalamualaikum kita mah semua bawa paket buaya makanya ece kakarak mulai salat Allahu akbar Assalamualaikum kumaha contoh paket tidit kumaha cek ece inna sholati wa susuki wa yamaha
rek kumaha tah ucap eueuh moal loba husu matak neng neneng neng Siti cerewet di makna soleh ingetan salaki pak bapak teh lalaki ajo aya lalaki mah hayang boga darajat mah ye lalaki mah hayang boga darajat salat di masjid ameh imah ieu kabarokahan ku bapak cung bawa barokah di masjid bawa ka dieu gitu tak ibu hayang nitah salaki salat kitu sing hade bahasana lain kalaka yo main hatek lalaki main teh daripada ngajedog di imah kolot-kolot daekeun moal salaki ka masjid moal daripada daekeun mending cabok tak ibu asli nah tapi kumaha ibu ngomongna pak cik bapak candak barokah di masjid sugan we atuh bapak balik di masjid teh mawa barokah di masjid imah urang jadi haneut henteu hurung ge imah urang ku barokah atuh ruhai heeh betul nya teu hurung ge imah urang ku barokah kawas guru-guru urang imahna barokah ngagedur barokahna teh lantaran naon tamu ting burudul wae tuh didinya masuk loba kasolehan sok nyieun kahadean di mah urang kumaha molar jeung molar atuh ai mitoha ka imah nanyakeun salaki mana salaki dia di kamar mah keur naon keur latihan paeh ka masjid pak ka masjid cek ibu naon sebabna pang goreng-gorengna lalaki bijakeun ku aca pak ka dieu geura ngomong naon iya naon iya pak pang goreng-gorengna lalaki saumur hirup jarang asup ka masjid pak sakali asup ka masjid alabatan imam panghareupna paeh tuh rajeun asup ka masjid geus paeh rek Mang Iwan asup ka masjid geus paeh ka masjid Mang Iwan ulah elah ku aki-aki ingat kawan masjid lain markas aki-aki betul iya orang cerdas dia akan pergi ke masjid selagi muda tidak menunggu masa tua kenapa karena masa tua akan berbeda dengan masa muda cok keur ngorang apa ngeunah Mang Iwan salat ya Allahu Akbar sami Allah coba geus salat Allah sebelah sami Allah nyama tuh tanyakan ke aki-aki tuh eta rek sujud sok leungeun miheulaan bujur ngajurung gunung ka mah atuh rek sujud teh kitu tah beda jeung budak ngora mah tuur heula lalaunan teh tah tah kieu teu sedeng kan ieu mah sekolot jabal lintuh jabal kolot jabal lintuh di lembur aing aya jelema ngaranna Asep lintuh eta rek ruku rek sujud ripuh eta nasabna hiji-hiji turunna tet ripuh makana mumpung ora ieu mah jaba kolot jaba borangan aing haram jadah jaba kolot jaba borangan eta diajak salat ka masjid diajak salat embong aya kitu pasaran naon di wadah nu paeh naon katil katil wadah nu paeh naon katil Pakowo ngajak sholat kasih eta hayu sholat urang kayak cenah isya mah lega keneh sia kos rek panjang umur bae cak ai amanah horeng si eta mah sieun dan masjid cakuam kitu teh geus karasa apaleun si eta mah mana nu aya katilan mana nu eueuh apaleun sebab lamun aya katilan sok ngerajet kana kanjut atuh nyorang Pakowo nyorang geus eureun kami kan geus asup ka panguduan kakarek-karek kieu menang geus barang jo wah langsung wae mah teu tulus naon sama Kang yo naon ulah di salat teh gitu itu naon itu cenah naon kadar ge cetek katil da moal aya jelema paeh dihakan katil aya ge nu paeh numpak katil tuh teu kudu sieun cai Kang ulah di disieunna yo teu kudu sieun panjeung aing
aing leutik-leutik ya mau balik. Jangan lihat aku anak kecil paman. Aing leutik-leutik ya dicabakan mah gedean. Ye. Sok geura cabak aing gedean geura ya. Tanyahoan aja mah. Teu kudu sieun cek kuring panjang aing. Tapi aing cuy ngomong-ngomong ge aing ngomong gitu ge aing teu kudu sieun aing sendal mah aing geus dicekel. Oh daripada aing ditaringgalkeun. Aing mending mihulaan. Inisiatif eta mah ngaranna nu kitu. Gitu, Bo. Bo. Bejaan salaki, Pak, ka masjid ka ditu, karunya. Ai karunya mah ka budak, ka masjid. Sok bawa barokah di masjid. Ka imana? Ka dieu ka imah. Ameh rumah tangga urang barokah. Ameh rumah tangga urang tenang. Gitu. Insya Allah. Mata kade. Bejaan salaki. Bo. Bo. Ajak salaki, Pak, urang haneutan imah yuk. Kumaha haneutan ngaduruk? Lain, haneutan imah teh kumaha cakur? Salaki balik berjamaah. Mumpung salaki di sarung keneh, geus disingsatkeun mah geus hese. Mumpung salaki make sarung keneh, ceuk. Kumaha ceuk? Ulah wae kadialaan. Najan dialan ge mau dibere ku kami. Gitu. Ajak heula salaki ngariung di imah atuh 5 ayat maca Quran di imah, nanya ka ibu kabehan sok ka bapak terakhir bapak ngariung jeung ibu jeung salaki jeung anak maca Quran di imah iraha sok terakhir jeung salaki jeung anak ngariung di tengah imah maca Quran iraha oh baheula apaan basa mitoha paehnya rajun maca Quran jeung salaki MTQ musabakoh tingkat kuburan. Ajak salaki maca Quran, ajak anak maca Quran, ameh sonoeun anak teh di imah, sonoeun salaki di imah, lantaran di imah teh haneut, di imah teh karasa barokahna, lain imah nu mawa betah, tapi barokah nu aya di imah eta. Sanajan imahna ceuk basa teh bilik, sanajan imah nangan ukur dina dipelur ku semen, eueuh sopak-sopak acan, tapi jelema nu asup ka dinya adem, tentrem, ayem, komo keur teu boga duit, nyecep. Tuh. Imah sikluk dihandap sanajan tegedong sigrong sanajan ku bilik tapi eta imah adem malah mau urang diiso pake panyumputan tina Bang Emok naon sababna eta imah teh karasa haneuteun barokahna karasa lantaran di jerona aya nu sok maca Qur'an ajak anak ajak salaki daek maca Quran amesonawen kama kola maduri wa syahrukan kita hayo maca Quran ganjarana ke surga najan sok hoream kabeh pasti kabita ganti busi ganti ban karunya ini olohok gitu ma udangkeun salaki subuh anak can nyararing geura harudangkeun geura aja ka masjid pimpin ku bapana udangkeun Cisarti saha Mang Warto udangkeun kumaha ayang ngotok gitu
Hudangkeun salaki osok dihudangkeun bo salaki osok dihudangkeun eta salaki dihudangkeun nganuhunkeun atawa nyarekan cekek hudangkeun ku ece pak pak subuh tuh Mang Didi tuh gugorowokan wae Mang Didi tahrim teu eureun gandeng pak meureun nu qomat pak zik baturan ka ditu kamari ge Bang Didi mah bulan puasa pan kamari teu balik-balik saminggu tuh kan aing keur itikaf horeng ka kunci di jero hudangkeun salaki ce pak subuh salaki teu hudang pak subuh tek salaki eta dihudangkeun Mang Warto pak hudang di deuleu Mang Warto di deuleu minantu Mang Idi di deuleu Neng Siti ak si Nini dilongok di kamar sarua ngerek nini ge ngan maklum eueuh huntuan apem hudangkeun heula salaki jeung anak pak hudang eueuh teu hudang turun kana dada ye turun kana dada ipan jantung Pak Lurah pusat kehidupan pak assalamualaikum pak hudang eueuh teu hudang kana eueuh teu hudang ce turun kana bujal kana beuteung di dinya pak eueuh teu hudang turun kana gagang lato-lato ngalaman cenah hudangkeun nu eta ulah dikempluk-kempluk lamun nu eta dikempluk-kempluk engke di jero aya nu tahlil la ilaha illallah opan licik lalaki mah ai sare sorangan ai hudang duaan bo eta salaki harudang ting kurunyong kamarasi jeung anak bungah tante isuk-isuk ece jenari geus neuleuh ka bungah mana salaki ting kurunyung jeung anak tos di masjid bungah tante sanajan ece teu boga duit komo lamun loba duit tuh leres teu bungah sebab eta kataatan salaki jeung anak matak nenangkeun kana hate insya tos subuh teh lain molor deui tapi maca Quran heula maraca Quran ti subuh nepi ka naon carengcang naon carengcang tihang cekot baheula mah carengcang tihang teh naon rebon gitunya kumaha Pak pecah sawat pecat sawat cawat ulah nyalakeun aing tuh eta eta ece sok nya ece udang sare teh kan gitu kan ieu mah ngagedekeun nepo TV beda nepo TV aing leuheung nepo TV teu riweuh aing mah dasarna ge emak-emak riweuh sorangan eta nepo TV nu nyetel manehna nu mindahkeun manehna eta neuleuh sinetron pugu batur menang ngatur sutradara kumaha cek ece lompat atuh Elsa sia teh cicing we sia di dinya beunang geura beunang kot digetrok eta TV aya nu kitu aya laju beunang eta si Elsa diculik kumaha cek ece kot leweh eta emak-emak leweh tangkurak dengekeun ai TV dilalajo kot leweh dilewehan eta film dileleweh jeung cirikan film ai dosa ece ting kecing cirikan ting henteu capek meureun tos lalajo filmnya jam 8 mah jam 8 kos nu ibu lalajo film lalajo TV kunaon jam 10 TV lalajo nu molor bo tah mantak hudangkeun salaki supaya taat bungah rasana boga salaki taat insya
Nu kadua Neng Siti bagja rumah tangga wa auladuhu abroron hayang boga anak anu abror usian akal ku ilmu usian hatena ku iman bingbing akhlakna supaya boga akhlakul karimah nu terakhir bingbing ibadahna supaya henteu bodoh dina spiritual supaya anak bisa ibadah. Sok teteh iraha ngadidik anak wudu, iraha ngadidik anak susuci. Jemenang ustad kabeh ge. Anak mah diwurukan ku ustad berang penting. Ari ibuna ngomongkeun ustad. Aya nu kitu aya. Bedil. Tuh man, ngarusak babinihan nu kitu naon? Bo. Bo. Hayang boga murang kalih abror, syaratna kudu boga ilmu manfaat. Hayang boga anak anu saleh anu abror, qurrata ayun supaya anak urang cek Quran mah anak anu qurrata ayun. Menenangkan hati, menyenangkan mata bila dipandang eta qurrata ayun kitu ngaranna. Boro-boro indungna batur ge milu bangga. Ulah eta anak ece jadi lurah menjadi presiden mah kakarak adan we di masjid anak ece. Allahu akbar Allahu akbar. Cuma cek anak aing. Kumaha cek bapana atuh sarua anak aing. Entok sia mah ciciduh wungkul. Aing nu katempuhan masa 8 bulan bareuh. Oh pan sia ge moal bareuh teh dikompak mah ku aing. Bo. Ari geus mah anak jadi dangdanan, anak alus karakterna, alus akhlakna pada ngaku. Pada ngaku. Eta mu urang dieu kacaritakeun aya jelema tukang maling sanyo. Arek dia aku dulur tetangga teu hayang cek ibu naon kitu mah bedil tuh man atuh heueuh ibu boga tetangga kitu kanyahoan ku batur tukang malin sanjo arek aku dulur boro-boro dulur ngaku tetangga ge embung da isin wirang betul tapi ibu di dia aya warga eta warga teh solehna kabina-bina kacaritakeun eta jelema kakuranganana teu kanyahoan ku batur daek ngaku dulur boro-boro tetangga pasti ngaku dulur tuh terus teh atuhnya sok aya jelema tamu nanya ke imah lurah punten bu mau tanya numpang tanya kalau rumahnya Pak Lurah kebetulan itu tetangga saya itu sebelah mana rumahnya pokoknya bapak dari sini lurus perapatan belok ke kede batur mikir kemana ke kede batur ge kiri jurig pokoknya ya bapak lurus perapatan belok ke kede nah nanti di situ ada rumah warna koneng oh itu rumah rulah bukan imah RT itu bo hayang boga anak soleh hayang doakeun anak sing hayang sing boga ilmu supaya anak boga ilmu manfaat hiji bedakeun ke anak nu sarakola kanu keur ngaji kanu keur kuliah ulah suul adab lanjut suul adab teh ulah nyapirakeun guru ulah nyapirakeun guru komo nganyenyeri hate guru anak teteh ngaji di ustad di madrasah di tajuk di balai di masjid gitu anak teteh ngaji sakola di SD di TK nyaho ieu anak kalakon anak teteh bengal atuh anak teteh ngaraji di ustad nu hiji ngagorolong-gorolongkeun we kenceleng nu hiji mepuskeun kaca ustad nu hiji bolong sajadah pake naon meureun rek ambak eta ustad sieun ngarejat murid zaman kieu mah murid polototan saeutik kapan bebeja ka kolotna nya aing mah baheula bebeja ka kolot Pak di situ ku ustad lain dibelak lah ditambahan baheula mah dasarna ge sia nu deugel cak aing kaduhung bebeja aing kiwari mah kumaha kiwari kumaha cek ibu pindah sia ngajina bagus cenah jiwiran we masih bisa cili sia soeh ka bina-bina teh cok kilang kitu anak ece ngaji di dinya dititipkeun tah henteu aing nyaho ieu nitipkeun henteu nganuhunkeun henteu ngomongkeun we nu aya
teu cara ya ka sakola euceum mah cenah sakola mah cenah rek piknik ka Jakarta bara 500 jual motor bapak sia mah naon itu cenah mah daftar ulang sabaraha 1.500.000 gadekeun balong emak datang nu bungsu mah cenah cok ustad mah udunan meuli karpet pindah sia ngajina bo hayang anak soleh kudu boga ilmu manfaat hayang boga ilmu manfaat syaratna ulah suul adab ulah naon cenah bawa nya suudon teh termasuk suul adab eta teh kitu termasuk suul adab teh kurang mah goreng akhlak goreng adab kanu jadi guru nyapirakeun ece teh tuluy ngomongkeun kakurangan guru aib guru diomong-omong ku ece sok padahal anak teteh unggal peuting diparagahan ku ustad sinro jabar sar bewa jabar bawain hajabar asar bo mim jabar mata jabarta sin ya jari si jabar ya mata sia tapi ka bisa eta budak ece nya ngaji teu bejakeun ka anak nu keur sarakola nu keur ngaji nu keur kuliah ulah suul adab kanu jadi guru bisi dibere cocob dibere tilu cocoba keur jelema nu suul adab kanu jadi guru hiji dicabut barokah ilmu nu aya dina dirina nu kadua ilmu nu aya dina lisan jeung dina hate dicabut ku Allah teu kurah teu karuh tapakan ladang sakola 3 tahun ladang kuliah sabaraha semester 8 semester teu kurah teu karuh titel tinggal titel profesor doktoranda sarnaja sarjana Majana mana sarjana cenah aya cek bapana coba bantuan aki ka ditu cenah ka sawah keur anu kitu keur ngagebot pare kumaha eta cek mahasiswa marera rera rera rerang marera rera rera rerang ai madang pangheulana ulah aku diketik tah budak bo eta anak nu manfaat mah ulah komo deket jeung kolot jauh jeung kolot ge bakaleun bangga eta kolotna sanajan jauh jeung kolot eta anak bakal ngajaga nganama baik indung bapakna moal wanieun mipisek mepejet ngaran indung bapakna sanajan jauh di lembur bapakna manehna di Jakarta di Panyabaan indungna di dieu di mana ieu teh di Bunder tapi eta anak urang seungit ngaranna di ditu nepi ka Ambe ka dieu ka mana ka Bunder bangga tante itu karena ilmu manfaat tuh sok atuh bangga tante bangga ibu ge indung ibu indung bapak bangga bungaheun boga anak kawas ece naon sokna ece teh tara ngalawan ka salaki beungeut nu kieu tara ngalawan eta hampura cenah nya aing mah teu kawas beuting hampura wae ce ieu sakieu aing can nyatu ieu hampura palurahnya palurah mah nya ieu mah bahasa urang Banten ieu gitu nya jadi bahasa aslina ka bawah ka dieu gitu ari linggih mah abdi di Ciamis palurah di kecamatan Ciamis kelurahan Maleber tapi asli mah ti Serang nah make cicing di Ciamis sebab katalian ku kebon kacang gitu bo mana cesartina mana ya itu cesartinya itunya doakeun anak sing manfaat amin mantap lamun ibu hayang anak manfaat ulah saomong-omongna sakumaha keheulna ka anak ulah ngadoakeun goreng betul nu kaduana bejakeun ka anak maneh sing nurut ka guru rek guru ngaji rek guru sakola laras gitu ulah ngadon diracun anak teh mucuh dia dadekan ngasa dia ngaji di dinya mending pindah sia mucuh eta ngaracun anak atawa ibu teh kadang-kadang keheul ka salaki ngagogoreng salaki ka anak eta ngaracun anak begitu ngaranna
Sehingga karakter anak, otak anak jadi buruk, jadi goreng, jadi kotor otakna. Kanaon omongan ece. Bijakeun ka Bapak sia, tong balik sakalian cak aya mah kitu. Naon? Hartian. Ece mah teu nyaho padahal masalah ke ece keur usaha di luar, keur berusaha neangan duit. Yeuy, hayang nyaho masalah ke ece di luar neangan duit eta. Dagang batur diusir ku batur ulah heun dagang di dinya. Atawa diancam ku batur, atawa menang kawirang batur teh, atawa manehna teh dihina ku batur. Bari jeung eueuh nu meuli. Eta teh. Eta salaki ece hayang mawa duit ka imah sakitu, teu pira hoyong nempo senyum pamajikan. Hayang nempo senyum pamajikan. Salaki. Gitu. Ieu mah dibere ku salaki, mah ieu sakieu. Hah? Sakieu? Ngan sakieu. Yo, hayang nyaho mah. Paket opat bayareun. Anak nu gede semester 2 kudu bayar. Boh, salaki ringrang eta ngaden kitu. Eta salaki ngaden kitu-kitu bae ge pan menjelma dagang teu payu. Ngojek teu meunang penumpang eueuh. Ja usum Grab ayeuna mah. Eueuh. Baheula mah jelema tinggal laliwi di jalan ngadaguan ojek, ieu mah eueuh ieu mah. Hating eueuh. Eueuh ayeuna mah jaman canggih ieu, rek ngojek jelema klik Gojek. Hayang dahareun di kota klik GoFood. Rek bayar duit GoPay. Hayang ini hayang dar teu boga duit gogorowokan. Karunya kasalaki henteu. Karunya kasalaki henteu. Pamajikan, jangan menuntut beban kepada suami di luar kemampuan. Sakit deui. Jangan menuntut beban kepada suami di luar kemampuan. Tapi salaki ge ulah koret. Ih, cungar cengir haram jadah. Salaki oge ulah kok koret. Eta pamajikan kakak isuk-isuk pan geus ngurus imah nepi ka sore nepi ka rek sare deui ngurus imah istirahatna. Coba hadiah naon nu terbaik nu kudu dibikin ka pamajikan. Coba dipikir-pikir. Andai kata urang nyawa tanaga jelema nitah jelema beberes imah kudu sabaraha mayar tah ka jelema. Nitah nyeseuh ka jelema jadi asisten rumah tangga kudu sabaraha tah urang gaji. Nyetrika sakurang-kurang sakali nyetrika nu sabaraha? 50.000 eta urang nitah nyetrika ka tetangga. Cok, kali saminggu. Sabulan 4 kali berarti 200.000 kali satahun. 200 kali 12 2.400.000 eta nyetrika wungkul Kak. Mata andai kata bapak mere duit yeuh mah jeung jajan atuh beakeun si acan beak tong balik si acan beak mah. Aya kitu Bu, aya Bu? Heeh. Heeh. Eta ge mere 2.400.000 nya. 3 poe dipenta deui mana kamari cenah ka dieu. Tuh. Dipikir-pikir paku orang. Memang pamajikan tidak menghasilkan uang. Mereka hanya mengurus rumah, beberes di imah. Urang menghasilkan duit, tapi hitung secara kalkulasi ku urang. Nyetrika setahun 2.400.000. Sok, nitah masak ka jelema sakali dahar bapak di warung. Sabaraha sakurang-kurangna? 20.000 paling banter. Sapoe sakali eta teh. Sakali dahar 20.000. Sapoe dahar sabaraha kali? Sapoe dahar sabaraha kali? 3 kali 20. 60.000 kali 30. Nang ning nang. Nang ning nang. 1.800.000 eta dahar wungkul tah. Eta dahar wungkul tah. Tambahkeun kana bieu 2.400.000. Jadi berapa? 4.200.000 dipikir-pikir ku urang boga hutang 4.200.000 ka pamajikan. Dipikir-pikir tuh mantak lamun urang teu bisa mere hadiah nu terbaik ka pamajikan, jaga hatena, jaga perasaan pamajikan. Anjay, ieu mah korban salaki koret kabeh meureun. Alah, yo dengekeun nu koret
heh lalaki ngoret dengikeun kama qala Salman Khan ibu molor saya tak ho 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 bere awewe ulah sok hararese bisi awewe hayangeun barang pake bere awewe ulah sok cap jahe bisi awewe hayangeun meuli gengge pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah hararese mun awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mun awewe menta ulah hararese ha kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang geranyeng celek salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang geranyeng celek Rahul Pak RW syukriya biare jenam he muhabbate Pak RW he Pak Kadus he merege he se aya Pak Kadus aya bo bo kade lamun hayang dibageran ku salaki ibu ge kudu bager deui sok salaki indit gawe dianterkeun ka panto tuh tara cenah isuk amalkeun anterkeun ka panto bila perlu jongklokeun sakalian tuh atuh heueuh cenah keur naon cenah keur nyeuseuh cenah keur naon keur gegero encageun pagawean anterkeun salaki sebagai bentuk dukungan jeung doa ka panuja salaki jungpa sing salamat sing hasil pamaksudan utawi nama uhide ka imah Pak ingat Pak di rumah ada istrimu dan istrimu dan anakmu menanti kepulanganmu Pak Papa silakan Papa bekerja segenap hati nanti Mamah akan masak bolocok terong Mamah tahu kesukaan Papa sukri dan juga oseng tempe akan Mamah masak dengan segenap hati walaupun Mamah rek nganjuk heula ka Ciin kumaha eta euceuk antarkeun salaki jung sing salamat cium leungeun salaki osok tara ya cak di dieu barokah di dina cenah sebab ieu leungeun ieu teh panlalaki neangan nafkah kudu ieu lamun ibu nyium leungeun salaki nu kieuna engkau akan merasakan fenomena sasanggaleun barokah eta teh betul ieu barokah ieu darajat ieu naon cenah Bu ieu matak salaman jeung salaki mah lain kieu lain sia teh he dengeun si entin he aya si entin aya si desi aya si wati aya wati si Yuli ya tah tuh nya sasama jeung salaki
bere dukungan supaya salaki ingat ka imah dia tidak akan pernah punya jalan dan harapan untuk berkhianat di luar rumah. Kenapa? Karena dia punya bidadari yang selalu menghangatkan hatinya. Jaga suamimu. Mantak ibu lurah engke isuk sasalaman jeung lurah gitu. Bu lurah? Pak rek kantornya nya. Kumaha cek bu lurah? Indit lurah dadan kana motor. Kakarak ibu lurah keluar deh ka imahna. Apaan aya nu tara mah ongkek Pak lurah. Hampura we hampura. Kitu cek. Kakarak eta urang saimbang nu kitu ngaranna nya. Ieu mah hayang di bageuran, ieu mah di bageuran hayang. Ku salaki ari ibuna ge tara ngadukung mantak hiji-hijina cara awewena ulah nungtut di luar kemampuan salaki oge ulah kok teu bisa eta salaki mere hadiah anu gede ka pamajikan, teu bisa mere surprise mere hadiah ka pamajikan supaya ngalikeun stres. Sediakan bahumu sekedar untuk menghilangkan capek istrimu. Mantak engke Mang Iwan balik ka imah. Pamajikan. Nya. Saling mendukung dari rumah tangga bakal bagja. Neng Siti hiji tapahum saling memahami. 2 ta'awun saling tolong menolong. 3 takaful saling menanggung. Nah cenah saling menanggung beban. Beban salaki, beban pamajikan, beban salaki, hutang salaki, hutang pamajikan, hutang salaki. Gitu. Sanajan pamajikan nginjem tara bebeja. Atuh heueuh. Sia hutang naon atuh. Atuh da manehna cenah tara mere jadi we kami teh cenah yang beuli ieu teh kudu cenah nganju. Sia mah kanu itu boga, kanu ieu boga yang lieur bayaran sia mah usaha aing mah Gusti nu agung. Eta salaki lieur mikiran bayareun. Lieureun salaki mikiran bayareun. Piano ceng. Setiap manusia yang punya cicilan liur unggal bulan kermayar angsuran. Anak tukang jajan indungna beuki dangdan salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kami toha sarua teu boga tungtungna maling hayam tatangga. Ada rusing atuh mikiran bayareun jadi menghalalkan segala tanu kitu-kitu bae ge pan eta urangnya. Kesalahan kecil bisa ngerebegkeun rumah tangga. Ingat perahu tenggelam bukan karena perahunya bocor gede tapi bocor kecil. Eueuh jelema kabesekan tulang gajah eueuh. Tapi jelema kabesekan tulang lauk mah aya sok teu nu kuru teu nu lintuh. Punten kanu lintuh. Jangan rendah diri untuk orang yang lintuh. Jangan rendah diri. Kenapa? Setidaknya engkau bertahan, tidak mudah tertebak angin. Tekuru telintu kabesekan tulang lauk mah batu kabeh ge. Palurahnya eueuh nu jago kabeh ge cilaka, eueuh jelema cilaka kabesekan tulang gajah eueuh tapi lolobana mah kabesekan tulang. Berarti eueuh jelema cilaka kabeh ge jarang ku dosa gede mah. Ku perkara nu gede mah lolobana mah nyapirakeun perkara nu
mata ulah nyapirakeun urusan leutik ulah nyapirakeun kade nah, kulantaran operator sound system geus mere kode itu karunya mah di tukang karunya ting aya kopi ting eueuh tukang sound system karunya cok gitu atuh boro-boro tukang sound system aing ge eueuh boga eta Bang Bihi cenah Bang Bihi cenah ustad mi hapekeun cenah mi hape cenah jamaah di dieu mah cenah jaba kudu ngarti jaba kudu rame aya barang penta mah kudu ngarti jaba kudu rame aya parab cai herang deuleu Bo Bo terakhir laman rumah tangga yang bagja wa khulatuhu solihina bergabung bergaul cacampuranana jeung sobat tatangga baraya anu sol lingkungan anu sol sehebat apapun kita mendidik anak di rumah Pak Lurah sehebat apapun kita mendidik dan mempola anak di rumah ketika dia bergaul dengan orang yang tidak sholat orang yang sering berjudi online atau orang yang kurang ajar terhadap orang tua dia akan terkontaminasi dia akan terpengaruhi makanya kunaon barudak di pesantren begitu besar perubahan itu karena lingkungan pesantren ada upaya kontinuitas berkesinambungan atau cek bahasa agama nama istiqomah di pesantren mah daek teu daek kudu hudang subuh daek teu daek kudu berjamaah daek teu daek kudu ngaji urang ge di imah lamun embung mah pesantrenkeun anak wayahna kudu kitu ngadidikna ieu boro-boro anak kolotna ge teu salat ka masjid jang ka masjid hayu jeung bapak aing mah capek nah berarti leungit unsur tarbiyahna lamun kitu berarti urang kudu nyiptakeun lingkungan anu sol jeung lingkungan anu soleh kampung lembur anu soleh moal terjadi moal aya kampung soleh lamun teu dimulai di imah masing-masing ciptakeun lingkungan rumah masing-masing supaya soleh sangkan anak-anak urang ka bawah soleh kahartos ieu teh itu enggak saya kaharti mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.